Assalamualaikum ceng. Tah ayeuna akhirna alhamdulillah kami geus kembali ka lembur tercinta Tasikmalaya. Bener tuh ceng? Bener tuh si Tasikmalaya teh. Tah ayeuna teh masih di dalam perburuan dahareun-dahareun anu ngareunah hauce ngecengnya. Bener, spirit tinggi pokoknya mah. Ceng, Hoi. apal teh di dinya baheula basa arurang bari pemotoran di Pangandaran nya. Adventure. Adventure pan nyimpang heula ka daerah Cineam heuh. Bener. Baheula pernah geuning handar hayam bakar anu anjing bumbuna teh aduh. Oh, ayam bakar Cineamnya. Benar. Tapi urang teh geus lila, tapi asa inget gitu rasana teh baheula mah asa ngeunah cida teh keur lapar heuh. Ingat-ingat lupa lain-lain lapar eta mah ngeunah ceng bener. Eta mah geus kumaha lamun teang deui heuh. Coba andi kan itu urang dahar. Benar. Cek barudak milenial mah hidden gems eta teh. Jadi permata yang tersembunyi. Anjir. Boleh. Nah, tempatna nyingcet, ceng. Ari ngeunah mah teh jadi masalah. Jadi urang teang hayam bakar Cineam teh anu ingat-ingat lupa dah nya rasana teh nya. Pokona mah hauce we. Hauce. Rasana urang ge pode atuh geus sabaraha geus gila. Lila anjir. Setara sepor mah Matakna ayeuna urang pastikeun deui rasana bener-bener ngeunah teu otentik teh nya. Sip. Ah. Masih seperti bahu dahulu teh gitu dah. Gitu nya. Oke, ceng. Tuh, ceng pangling teh ngora deh orang juga budak sekolah deh. Tah, ceng ayeuna saya jeung si biasa jeung si geus aya di TKP hayam anu baheula urang lamun geus sepor ya geus adventure memotoran tadahar teh di dieu. Ya untuk tempat mah biasa wae lah, eueuh halus-halus. Nah, jalan ge jauh tapi rasana aduh urang pokona ngeunah tapi urang poho deui. Lain mah hayu urang cobaan. Pas ngajang tempat mah sederhana ceng, biasalah gitu udah ngaranna ge di lembur, pelosok. Tapi nya rasana anjing juara pokoknya. Tapi ya rasa masih juga baheula apa teu hayu urang cobaan. Jauh ya teh ceng, tapi dari jauh mah pasti kumarana ge di Carujo geuning bener teh. Contohna we lamun maraneh ngopi atau ulin jauh ge di susu mah nyajang dahar. Ayo lah, gaskeun keur dahar. Si tempat rumah makan, ngaran rumah makan itu ternyata warung nasi Moroponyo teuing artina naon Moroponyo. Ayam bakar 2, dada itu kan. Makan 2. Minumnya enak teh. Nutrisari we. Ceng urang geus pesan ya. Jadi hayam nanti hayam kampung dibeuleum bisa digoreng oke, tapi da urang baheula nyobaanna dibeuleum, nu ngeunahna dibeuleum. Jadi pesanna teh hayam kampung bakar juara orang cobaan. Ayo lah. Tempat nama sederhana ceng, aduh tapi suasanana asli film bureun pisan ieu mah. Jadi tentram gitunya. Loba omongan tatangganya cengnya. Wow, asli di dieu mah. Heeh. Di Iceli Herang Panon bukan mah di dieu mah. Tah, ceng di desa mah kieu lah. Betah nuasana. Di Iceli Herang Panon juara tong heret kadarenging. Da urang mah asli orang lembur atuh ceng, matak betah dahar di nu kieu teh. Disebutkeun mah dengan aing orang kampung udah ganteng aja. Mun dina awewe mah cenah mojang naon gitu lah teu ngarti da urang pokona urang panggantengna nya di kampung urang teh ceng. Tah lah tempat mah ceng juara pisan. Ceng geus datang ye hayam bakar nah nya urang cobaan ya. Ieu nu rada menarik naon ceng? Naonna? Selain hayam. Naon? Tah, samara ceng ya. Sambal. Heeh.
mantap pokoknya mah juara. Salain eta ge aya bumbu kecap cing. Ayam lagi ayam kampung, ceng. Dahar lah. Emang Ayam kampung, ceng. lain hayam racing. Ayam kampus. Sangupulan Suasanana euy di dieu teh nya betah pokoknya mah. otentik, estetik. Aja di ceng. Si hayam bakar teh dibanjur ku bumbu kecap. Sia ngabelaan teu dahar ya. Urang belaan teh dahar dia. Aduh. Meh nikmat daharna. Bener teh? Bismillahirrahmanirrahim. Dahar heula ceng. Bang cobaan ya. Masih seperti dulu kah? Sebetulnya. Aku lupuk ya. Pak, aku lupuk tuh, Pak. Oh, saya. Lalaban lagi. Ningali ceng lalaban. Sambal ngage aya rupa-rupa pilihan. Ieu sama naon yang meledak kitu nya? Literasi tomat. Anjir, ngabeledak cen gimana cengnya? Dua aja mah. Ah, samaran. Kumaha euy? Ada. Sambal nanya, ngebeledaknya. Ada ceng. Aing langsung sisi dueun ku ada. Asli pedo emang ya. Bener. Jadi baheula pertama kali ka dieu nyobaan geuna. Akhirnya nyobaan deui. Nanya anger. Coba rasa. Nu urang paling resep teh itu ayam kampung, ceng. Ayam kampung teh ayam kampung anu meunang nyingu teh kan. Jaba ngadadak mencitnya. Oh. Lain anu hayam tiren atau hayam kamari lain. Ayam kampung anu di lembur mah beda, ceng. Ayam kampung anu di pasar mah geus diparab ku layar, ceng. Jadi rasana beda. Gimana? Suntikanannya bedanya. Jadi mah ayamnya dikencarkeun. Inguan bener-bener inguan itu nya. Padahal disebut ayam kampung teh bener-bener we. Saya aya di parab mah. Taruang ceng, taruang. Samarana ceng. Ayam ceng. Juara. Saking pungeuna aing jadi beuki nambah deui sangu ceng ah. Sembalna ngabeledak anjir. Bro. Tah, ieu hayamna teh gurihna. Mantep. Bumbu kecapna otentik. Ieu lamun deukeut aing bisa-bisa dahar ngapoe ka dieu. Sabab rada jauh kana hoream ceng. Aduh, cai, aing hoream berkata-kata. Beuteung eungap hoream naon ieu teh kalah maleh we panon saking ku ngeunahna dahar teu kakontrol eungap teuing kemerdekaan ceng juara lah. Asli ceng, aing mah teu ngabobodo marani, jangan ngabobodo. Rasana ngeunah pisan. Dagingna empuk, bumbuna meresap, bahkan si gurih daging nepi ka tulang-tulang ceng aing kudu disebut jiga ucing ini. Digorogotan tah si tulangna bakat ku ngeunahna moal aya dua. Recommended jeung marane pokoknya anu hayang dahar tapi nyuasana daripada di kota wae mending asli datang ka dieu ka desa di ka dieu ya ceng mun kudu disebutkan nu daratan kayaknya para pejabat kumpul ka dieu teh mobil lagi aralus teu jiga urang naon lah urang mah gitu mantap kunaon urang bisa datang ka dieu ngarekomen ka marane karena memang di mana-mana ge diundang orang-orang kampung orang-orang kota ge darahar ka dieu di mana-mana orang-orang kantoran daratan ka dieu anjing mobil lagi aralus ceng lain ecek-ecek kumpul berarti ya daharin bener-bener ngeunah gitu
Komo tah yang maraneh anjing nu boga salingkuhan mah ceng. Cocok deh dia mah. Coba dibawa ke kota. Naon mendingan ka dia nyencat melesak anjing pogoh-pogoh ceng. Juara lah pokoknya mah. Tah ceng, jadi warung nasi murah konyo ieu teh lokasina di Jalan Ciampanan nomor 12 ceng. Pokokna mah di patokan mah di Pasar Cineam teh turuy lurus nya. Teangan we pokokna mah tanyakeun we KUD Jalan Ciampanan nomor 12. Da pastina geus arapaleun di dieu malah terkenal. Loba nu datang ka dieu. Tah ceng bieu teh mah bayar teh total teh urang teh 50.000 saporsina teh jadi hayam jeung sangu teh saurangna gitu 25.000 kali 2 50.000 30.000 na urang tambah nutrisari murah lah sakieu mah cukup geunah soalna ceng nek komen oke tah kitu meureunana video ayeuna mah cengnya tong poho di like komen jeung subscribe terus follow oge Instagramna teh nya _ceng